Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Kemis kaping 21 Mei 2026. Masih dina surat Al-Mu'minun ayat ke-74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal ladzina la yu'minuna wa inna jeung sanyana alladzina ari jama-jama la yu'minuna nu teu iman kana naon bil akhirati, teu iman kana poe akhirat, teu iman kana surga, jeung teu iman kana ayana neraka, teu iman kana pahala Allah, jeung teu iman kana siksaan Allah dina poe akhirat. Teu percayaeun eta jalma teh. Tah nu kitu teh anisiratin kana jalan anu lempeng, atawa tina jalan anu lempeng anu lurus, lana kibuna manehna menyimpang. Jadi manehna tina jalan anu lurus teh menyimpang, hartina menyimpang tina kebenaran, teu percaya kana ayana akhirat, teu percaya kana ayana siksa jeung azab ti Allah, jeung teu percaya kana ayana sawargana Allah, tegasna pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Teu percayaeun itu jalma-jalma. Tah anu kitu teh jalma-jalma nu teu iman. Saterasna, walau rahimnahum jeung lamun teh mah rahimnahum ngarahmatna kami saur Allah hum ka itu jalma-jalma, wa kasafna jeung dileungitkeun na ku kami ma bihim naon perkara bihim nu aya min dzori tina bahaya atau mudarat itu jalma-jalma, lalaju tangtuna terus-terusan itu jalma-jalma fi tughyanihim dina kayaan doraka. Jadi ku Allah diwawai diantepkeun sena enak, sena terus-terusan dina kaayaan doraka, tapi teu diazab, diantepkeun we dihilangkeun tina sagala mudarat jeung bahaya. Tah nu kitu teh fi tughyanihim ya'mahun, aya dina doraka ya'mahuna terambang-ambing dina kebingungan dunia. Sabab manehanana dina kaayaan kufur, dina kaayaan doraka, tapi ku Allah diwawai teu disiksa buru-buru di dunia. Saterasna, walaqad jeung sanyana akhadnahum kami pernah nimpakeun saur Allah hum ka itu jalma-jalma anu doraka waktos zaman kapungkur bil azabi ku pirang-pirang azab. Pamastakanu mangka itu jalma-jalma kana perkara adab, walaupun geus ditimpahkeun astakanu henteu pernah tunduk, fama jeung henteu pernah astakanu tunduk atawa bergeming li rabbihi ka pangeranana, teu tunduk, teu patuh, teu sujud, manehna jongjon we dina kadorakaan. Wa ma yatadarrauna jeung manehanana teu pernah merendahkan diri, teu pernah tawadu sujud ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Tenang we rarasaana teh dina kebenaran manehna, padahal manehna teh keur kayaan doraka, keur migawe ibadah ka salian ti Allah, kaseuneu kana bintang jeung kana matahari, kana sagala wage salian ti Gusti Allah, manehna tenang we ibadah, asana mah bener padahal nyimpang tina kebenaran. Saterasna, hatta sehingga iza di mana-mana patahna dibukakeun ku kami alaihim ka itu jalma-jalma baban kana pintu za azabi anu pintu eta teh aya azab syadidin anu kacida kerasna nyaeta dina poe akhirat, bab naon, bab neraka jahanam. Idahu mangka tiba-tiba maranehanana fihi kana eta siksa, kana eta pintu neraka mublisuna manehana putus asa sabab geus asup ka dinya mah kana pintu jahanam moal bisa balik deui boboro ka dunya, moal bisa balik deui ka tempat anu aman. Jadi manehna putus asa waktos harita atos engke di yaumil kiamah. Wa huwa jeung ari itu Gusti Allah allazi zat anu angsaakum tos nyiptakeun anjeun lakum pikeun anjeun kabeh naon as-sam'a kana panguping
pendengaran, wal absor kana penglihatan, wal afidata kana hate jeung pikiran. Jadi boga ceuli kudu didengekeun kana nu hade, wal absor jeung pandangan kudu kanu sae, kudu kana tafakur, wal afidah pemikiran oge kedah kanu sae. Qalilam ma tazkurun mangka saeutik itu jalma-jalma ma tazkurun anu bersyukur. Jadi lolobana mah teu daek bersyukur kalau dipake ningali nu gutak getak wae nu endah bari eta mah sanes tafakur dosa nu aya. Wa huwa jeung ari itu Allah Subhanahu wa taala allazi zat zara'akum anu geus mengembang biakeun anjeun kabeh ti asalna Nabi Adam hiji dupi ka miliaran 5 miliar langkung di fil ardi di muka bumi. Wa ilaihi ngankur ka Allah wungkul sadayana nu aya di muka bumi tegasna manusia jeung jin tuh syaruna bakal dikembalikeun, bakal dihisab, bakal dihitung engke di yaumil kiamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadayana oge kanikmatan nu aya di dunya teh sanes cuma-cuma eta teh aya perhitunganana. Eta teh aya timbanganana, aya perhitunganana di yaumil akhir dihisab sadayana oge. Jadi kahade sanajan salit hutang piutang banda batur nu ku urang pernah katuang kaleueut kudu islah sareng jamina. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.